Ku bismillah dikawitan amning adamal syairan kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan kaping 20 DC anjur tos terjadi no disebut gempa bumi pake wong sadaya jalmi dinten Senin harita sekitar setengah 2 Cianjur diterpa gempa mata kriweuh sarerea seernu jaradi korban imana ancur-ancuran harta benda hargaan mobil mewah ketindihan tanah longsor campur hujan palebah cugenang pisan malah mobil karungkupan jalmina aya 5an didinya ngabring bantosan katuangan jeung mie instan di jalan ge marentaan sugan aya nu masihan sedina kabina sernu leungit bumina malah nu hilang putrana oge hilang carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling panan henteu daek cicing nu maksiat sing kuriling gawe dosa tos biasa ngarasa henteu doraka nu matak Allah teh murka hingga turunna bencana mugi rahmat jeung ridona taelap panghampurana dipasikeun saageng